Kajabina bapak anu aya di ieu masjid anu garantengna luar biasa, bercahaya sinar daripada wudu, keimanan, ketakwaan kepada Allah. Ibu anu di dia dimulai pojok dugi ka dia bercahaya oge Bu. Aya lampu. Ya aya lampu nih baru mana mau bercahaya atuh Ibu. Anu dimuliakan ku Allah sadayana, mudah-mudahan orang sadayana aya dina kanikmatan ti Allah sareng disingkirkeun tina virus-virus anu nuju ayeuna nyebar. Virus corona. Non? Corona. Anu kedahna orang munajat di masjid. Sanis malah nebihan masjid. Tapi ieu orang tos aya dina jalur anu sahih. Munajat di masjid rumah Allah, tempat ibadah di mana ku Allah Subhanahu wa taala ia disterilkan. Orang-orang sibuk mencari pembersih tangan, tapi maranehanana hilap kanggo sibuk mencari pembersih penyakit hati. Maka orang aya dikempel di masjid, salah satu nyaeta kanggo ngabersihkeun hati orang tina penyakit anu dahsyat, nyaeta penyakit hati. Non penyakit hati salah satunya nyata iri, dengki, hasud, riya, sombong, sum'ah, su'udon kabatur. Ia anu kedah kurang dibersihkan. Pilari pembersihna salah satunya nyata bacaan Al-Qur'an. Kumargi kitu puji sinaran syukur urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Nikmatna anu selalu terkucur, moal mungkin ku urang tiasa diukur. Nikmat Allah selalu terkucur, ka tukang bajigur, ka tukang bubur, ka tukang gali sumur, ka tukang jahit kenur, ka tukang cikur, ka tukang cukur, oge ka tukang nepak bujur. Astagfirullah, aya di dieu. Seueur, pangtarikna seueur. Moal aya di dieu nya. Mulai anu ngaku dugi ka para pejabat, para gubernur, nikmat Allah moal tiasa diukur. Cobi orang tafakur sareng tadabur Pak. Nikmat Allah anu luar biasa salah satuna nyaeta Allah ciptakeun ka urang bulu soca. Bu, Ibu, bulu soca manjangan teu Bu? Waas mami bulu soca manjangan. Aya nu profesina sebagai pengajar di talian heula kaluhur di rebonding. Aya nu ojek talian heula punten cenah nyipengkeun ibu bulu soca. Bulu irung manjangan teh Bu? Waas manjangannya ibu bersin gara-gara flu bersin hasim ka dieu ngambay ya pulau 11. Panjang sama bulu irungna manjangan. Tapi saur ibu teh daripada teu aya mayones mending ieu disorodokeun. Dijilat tuh, ku tahu yang ku mau. Ibu asok nonton sinetron asok. Ayat judulnya naon wae azab, double azab ya. Perempuan melahirkan di atas pohon karena suaminya belum pulang-pulang 1 tahun. Atas pohon. Aneh-aneh ayeuna teh. Punten mileun kitu. Naon teh? Di atas pohon cikur Ibu. Casing islami tapi isina non islami. Judulna Islam tapi isina nu sareksi. Leres? Sapotos ayeuna Bu upami ditasi kedah aduh sesah. Paknya bade olahraga kadadaha. Sanes olahraga malah olah mata. Kaditu aduh tiung mah dipepereket. Ari calana merecet. Tiung teh lesot. Ari rok merosot. Da bade jalan teh da kumaha teh da kucapkeun balik deui we. Balik deui di tengah jalan ningali deui ibu-ibu nu sakieu geus nini sakieu deui aduh. Naon tingalieunana tapi da ngalewat. Ari ditutup ge bisi nabrak nini. Tuh masyaallah. Ka Asia Plaza kitu deui 2 gunung ditinggalikeun di. Masyaallah ya. Jadi ayeuna susah. Bade ningali anu aman teh susah kecuali di dieu. Wah, di dieu mah harebat. Tapi di dia ge sok si aya nu euy ka bumi porosotkeun di kerudung aya. Tah katingali. Anu tara di kerudung, heug di kerudung ayeuna katingali nyengsol kerudung. Tuh tingali tuh di beurek. Kadai atuh kadai ulah di dia disinkeun. Tah anapun nu Al-Qur'an nu kurang dipegang. Abdi dietang beberapa kali ieu jumlahna sesuai dengan kaum Kufi. Emut-emut
jumlahna 6.236. Cara ngapal kena gampil bu, awalna genep, akhirna genep, tengah-tengahna 23. Jadi sabaraha? 6.236. Wih, si adek pinter, hebat. Kadia dek, pasti hadiah dia, kadia. Kapayan ya? Iya. Ya. Sini. Ibuna tuh ibuna. Nah, emang ibu pastikan bu. Deng. Nah, jadi ibu. Aduh, terjadi. Sah. Alhamdulillah. Sigana isina mobil. Senyum atuh deh. Di masjid teh kada senyum atuh ibu. Di bumi cemberut, di pasar cemberut, yang suami cemberut, iraha bahagia. Di masjid harus tersenyum. Kenapa? Karena janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nyambung ke sareng Isra Mi'raj. Pertama, orang yang menuntut ilmu ku Allah Subhanahu wa taala digolongkan sebagai fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Sing saha jalma anu keluar dalam rangka menuntut ilmu, dia dicatat sebagai fi sabilillah. Hoyong dicatat fi sabilillah. Hoyong, maka kada ikhlas, senyum. Ieu mah cemberut we. Jeung suami sumbing ka bumi cemberut. Suami bade kulem pinggir ibu bau salep 88. Kumaha reka surga. Nu kadua, Allah Subhanahu wa taala ngajanjikan orang nu menuntut ilmu diangkat derajatna. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan yang menuntut ilmu. Yang mau diangkat derajatnya Abu Hurairah, dia seorang sahabat Nabi, hafal hadis. Para sahabat, subhanallah, menghormati Abu Hurairah. Tapi anjana miskin luar biasa, termiskin. Sampai kata Abu Hurairah ke Rasul, ya Rasul, saya ini takut terjebak dalam kemaksiatan ya Rasul. Saya tidak bisa mengawini seorang perempuan karena saya tidak punya biaya. Tuh, paling miskin. Tapi masya Allah bu, diangkat derajatnya ku Allah. Sebab naon? Anjana berilmu. Nukatilu orang yang menuntut ilmu. Dicatatkan seorang Rasulullah SAW dimudahkan masuk ke dalam syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Sing sajalma anu berjalan melangkahkan kakina, dimudahkan kakina menuju majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngagampangkeun anjeunna masuk ke dalam surga. Hoyong ka surga, maka menuntut ilmu kada senyum. Senyum teh rumusna 227. Sabaraha? 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Ulah hiji kieu. Sieun ningalina kieu. Ya, sok 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Hiji 2 3. Tah kitu. Teu naon bu ompong oge. Nyawa. Anu kaopat dimudahkan urusan dunia sareng akhirat. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Sing saha anu hayang dunia maka aya ilmuna. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Sareng sing saha jalma anu hayang akhirat maka aya ilmu. Sing saha jalma hayang dunia aya ilmu, hayang akhirat aya ilmu. Wa man aradahuma, sareng sing saha jalma anu hayang duanana, dunyana hoyong bahagia, rumahna bertingkat, mobilna mengkilat, istrina ampit, ibu 4 wae. Ibu hoyong bahagia henteu ibu? Hoyong bahagia?
Jawab naga lalaunan. Hoyong bahagia? Sekali deh. Hoyong bahagia? Rumusna upami hoyong bahagia karena tujuan hidup manusia itu bahagia. Aya tujuan, aya tugas. Tujuan hidup manusia bahagia. Anapun tugas manusia nyata ibadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarkeun doana. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Oyandai Rabbana fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Ya Allah, pasihkeun ka urang sadayana dunia anu sae, amin. Akhirat anu sae, amin. Singkirkeun abdi sadaya tina siksa api neraka. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sing saha jalma anu timbangan kebaikanana berat, Bu. Sok senyum ka batur, tara suudzon, tara curak cerek umbak-ambek ka suami. Ieu mah aya suami popolotot poporongos, atuh suamina teh begang. Aya punten nya anu begangnya punten. Teu mangan wae suami teh. Dicek ka dokter. Dicek ka dokter. Dokter, abdi teh teu damang kunaon, duka kunaon, da begang wae. Saur dokter teh aya naon, di ronsen da panasaran, pas di ronsen sanes gambar tulang, gambar istri keur molotot. Nah, gambar istri keur molotot. Kubu ieu teh Pak Dokter dipolototan wae. Tidak boleh. Fa amma man faqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Sing jalma anu berat timbanganna di dunia, amalan baikna seueur, maka di akhirat bakal ku Allah Subhanahu wa taala dibahagiakeun. Tuh, tujuan manusia hidup bahagia. Anapun tugasna nyata ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumusna upami orang hoyong hidup bahagia, maka kedah dilaksanakeun tugas. Ibu hoyong ngalamar ka hiji perusahaan, bapak hoyong ngalamar ka hiji perusahaan, nyanak maaf dasi sareng acukna anu rapih. Berarti masuk ka hiji perusahaan hoyong kenging kerjaan. Nalika kenging kerjaan sebagai admin, sebagai OB, sebagai direktur, maka aya tugas anu kedah dilaksanakeun. Leres. Nalika tugasna dilaksanakeun berarti turun gaji eta ti obosna. Upami tugas itu dilaksanakan, muncul peringatan PHK ka dituna. Leres? Tuh di perusahaan kayak gitu. Komo orang aina hidup di alam semesta, ongko hoyong ke surga, tapi amalan perilaku pinaraka. Na'udzubillahi min dzalik. Upami hati teh di mana Pak tempatna? Hati di mana, Bu? Hah? Kiyanya kalah ngalalamun. Hati, dina ilmu tasawuf, dina ilmu kedokteran, ternyata hati itu Bu jantung. Hati teh jantung. Makanya nalika ibu nuju grogi, naon nu bereaksi? Jantung berdetak kencang. Ibu nuju grogi bade pidato di payunan para kuwu, para pejabat, jantung nu berdetak. Tong jantung. Nalika ibu nuju tenang damai, naon nu bereaksi? Jantung deui. Padahal itu aktivitas hati. Terus Bu. Innalillahi wa inna ilaihi. Seneng nuju campur aduk hatina. Bahagia, kadang sedih, maka jantung gak bereaksi. Oh, jantung bereaksi gitu. Jantung. Jadi hati teh mana? Maka nalika zikir aya nu ngazikirkeun la ilaha illallah dihujamkan ke dalam hati sanubari. Mana? Ini jantung. Maka kata Rasul, ala wa inna fil jasadi mudghah, dalam diri manusia ada segumpal daging.
فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Upami eta segumpal daging bagus seluruh tubuhnya. Lamun teu eta segumpal daging jelek seluruh tubuhnya. Ala wahia al-qalbu. Segumpal daging itu dinamakan hati. Nu miskin jeung nu beunghar mah maotna ge benten, Bu. Ari nu beunghar saha nu bade ngamandian ngorocung leres. Ngorocung sabab naon? Aya amplop, fulus. Tidak ada fulus mampus. Sanu bade ngajajapkeun ngorocung. Ari nu miskin kumaha? Sanu bade ngamandian, menita aya nu ngacung hiji acan. Atuh mayit teh turun ka handap mandi sorangan. Geus mandi sorangan teh aya nu make kapan, make sorangan di talian. Teu aya nu ngajajapkeun ka kuburan ngacok sorangan ka kuburan eta mayit, Bu. Di kuburan sorangan culak cileuk aya pacul ngagali sorangan. Bisa kahujanan atuh dah. Ayeuna mah kieu we. Pami kitu mah abdi bade iheula teh. Ieu teh naon, Bu? Sopan atuh, Bu. Upami ibu kamu rangkali nyusuan nganenan. Nah, maka ya ge bismillah doakeun Ibu, abdi bade enen heula. Kan sopan atuh Ibu, Pak. Tadi nu ngajajabkeun nate istri kan, Ustad, iya aya enen. Sok nu lemesna naon atuh Ibu? Alhamdulillah, amis nen. Diuji mang pirang-pirang ujian ti Allah Subhanahu wa taala, maka orang kedah sabar dina ngurus budak. Budak teh teu kaing diciwitan bae atuh, Bu. Budak hoyong jajan, aduh ibu langsung stres. Padahal mah budak jajan mah ngan sakedik-sakedik leres. 2.000, 5.000 paling seueur oge. Moal aya budak ayeuna 100.000, aya teh nu kitu. Moal aya. Tapi ibu pami jajan sok sabaraha? Nya ka mall deui 100.000, 200.000 tuh. Jadi nu sok beki jajan teh saha? Ibu. Budak nangis diambekan wae, Bu. Tekenging ayeuna mah kedah sabar. Sok, Ibu hoyong teu budak ti enjing-enjing nepi ka isya eta seuserian terus. Di kamar jam 6 subuh seuri, tinggal jam 7 seuri, jam 8 seuri, nepi ka isya seuserian. Hayang ngalih. Tuh, jadi lamun nangis sakedik-sakedik mah wajar, Bu. Eta mah ungkapan tina eta anak. Ciwitan atunya gareuneuk kata budak teh. Maneh mah curik wae. Nya teh ciri kumaha tuh dari ciwitan ku Ibu. Mata tadi cek budak teh mending jadi HP. Di usapan, di pencetan. Kumaha, Bu? Ngobrol sama saya. Selain tadi sabar, maka kedah orang anu kadua nyaeta rumusna bahagia nyaeta takwa. Naon, Bu? Takwa teh naon Ibu? Cing nu palih ditu. Bu, takwa teh naon, Bu? Takwa teh sanes orang Batak, orang Jawa. Sanes. Takwa teh nyaeta khauf billah, takut ka Allah Subhanahu wa taala. Dari takut muncul hati-hati, sehingga orang nu takwa bakal hati-hati. Dina jalan hati-hati, dina ucapan hati-hati, henteu sekedar nyabrek ucapan ka ditu ka dieu. Dina tingali hati-hati, dina rasa hati-hati, ieu panangan hati-hati. Ibu suami ka suami kedah hati-hati. Manggil suami kalayan panggilan anu merdu, Bu. Fafah. Kesini Fafah. Osok itu Ibu Tara. Ieu mah ditato, rambutna warna-warni siga romanis. Yo. Ka istrina, Umi ditato, Umi-umian. Ustad mah pantes gitu mah. Ieu mah ditato Umi Abi. Kedah lembut, takwa. Panggil ka suami kumaha? Fafa. So, praktekeun Bu, praktekeun. 1 2 3. Fafa. Kalau ka seuri atuh si Ibu mah. Praktek Ibu. Fafa. Dia walar ke suami. Ada apa, say? Istri ngawlar di syaiton. Lembut.
Rasul memanggil Khadijah dengan panggilan yang lembut, memanggil Aisyah dengan panggilan yang lembut. Maka Rasul ketika masuk ke dalam rumah, ada Khadijah di dalam rumah, oh bu indah. Segala masalah anu aya di luar, ketika Rasul masuk ke rumah, ada Khadijah bertemu, luluh hatina bu. Enak itu henteu Pak. Saur Imam Asy-Syafi'i, perempuan itu bu, pami di luar kedah siga hantu, di dalam harus siga ratu. Ayeuna mah tiba di luar siga ratu, di rumah siga hantu. Dastarna bolong, candi tambal, bau salap 88, ari kaluar mah bedak lagi 8 toko dipasangkeun. Oh masya Allah, gindingna luar biasa hebat, gitunya. Nalika seorang perempuan keluar dengan pakaian nu indah, parfumnya anu luar biasa wangi, bedakna luar biasa katingali, dalam rangka supaya orang lain melihat, memuji, maka itu terjerumus ke dalam keharaman. Anu katilu selain sabar sareng takwa, nyaeta urang kedah ngalaksanakeun nyaeta nu namina salat. Nah tadi sabab naon? Sabab tadi tina Isra Mi'raj ngelahirkeun hiji syariat anu luar biasa hebat kanggo kaum muslimin, nyaeta Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saestuna salat mencegah perbuatan keji sareng nalika aya jalmi muslim, aya jalmi mukmin dina kehirupanana masih kene ngalaksanakeun kemunkaran maksiat, berarti salatna teu acan beres, salatna teu acan bener. Maka kata Rasul, sallu kama raaitumuni usalli. Salat syaratna 2, kedah khalisatan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu kadua, salatna kedah sesuai muttabi'an ala sunnati Rasul, sesuai sareng tuntunan Rasul. Tuh ikhlas. Imam salat ka masjid gara-gara aya calon mertua, dikikir calon mertua takbirna ge meni lekoh. Allahu akbar. Lekoh takbirna. Ai mertuana keluar biasa di Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Ditampi moal kitu. Moal. Sabab naon syaratna? Syaratna khalisatan lillah, harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami diperintah untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Jalmi ikhlas oge jalmi anu susah digoda ku setan. Dina surat Al-Hijr disebutkeun cek setan cek iblis teh kieu. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saur iblis ke Allah, ya Rabb, engkau telah mencap saya sebagai makhluk anu sesat, maka abdi bakal nyesatkan manusia. Oh, disesatkan Pak ku iblis. Kecuali hamba engkau anu ikhlas. Oh, paminu ikhlas mah Bu, masya Allah tebih tina godaan iblis. Sodakohna ikhlas, ngaosna ikhlas. Ibu calik di dieu ikhlas henteu? Nah, atuh ikhlas. Ikhlas. Wih Handi, ikhlas di dia calikna ikhlas. Kami ikhlas mah, oh masya Allah dicatat ku Allah Subhanahu Wa Taala. Nu kadua, muttabi'an ala sunnati Rasul, harus sesuai dengan tuntutan Rasul. Salatna ikhlas, tapi ente sesuai dengan tuntutan Rasul. Allahu Akbar. Aya nu kitu? Moal ya. Oh. Aya memang beberapa masalah fikih, masalah perbedaan khilafiyah, aya nu ngurusna masing-masing. Bapak meyakini mazhab ya A, B, dan C, meyakini dengan dalil-dalil, dengan pendapat itu. Hadirin kaum muslimin, kapungkur mah anu namina masjid teh nya sanes tina kieu deui nya kapungkur mah nya tina naon Pak tajuk teh? Palupu. Wah, salat nage lalami Bu, sujud nage lami da kacepet kumisna Bu. Naon ieu lami teuing cenah salatna? Dek cengkat hese kacepet kumisna. Ayeuna mah tos enakeun. Fasilitas tos enakeun, motor gaduh aya Bu, saur Rasul
seorang perempuan, seorang istri anu masiehan fasilitas ka suamina, fasilitas kanggo ibadah dipasihan kopiah, dipasihan sarung ku istrina, pasihan jubah, dipasihan sorban, dipasihan kendaraan kanggo angkat ka masjid, kanggo laksanakan ibadah. Maka saur Nabi, semua makhluk anu di langit, semua makhluk anu di laut sadayana ngadoakeun keselamatan ibu eta. Tuh, maka ti ayeuna ayo pasihan ka suami fasilitas kanggo ibadah. Pasihan kopiahna nutos bareureum, nutos bulukan, gentos atuh ibu. Sarungna nutos acak adu tuh. Ya, dan naon Bu? Tinggal ibu para ajengannya, para kiai. Teu aya sugan ningali para kiai anu balangsak kitu nya. Para kiai anu balangsak teu aya. Baragja sarungna ge garinding, jubahna ge garinding, sarungna hebat, sanes misalnya lira, date tinu tinu maot. Matak para kiai mah sok resep pamian maot. Caletot. Nya kan tadinya benten lah. Anu bonghar jeung miskin maot lagi benten kan itu. Masyaallah. Salat kedah kurang diperhatikan. Aya lagunanya, aya laguna. Salat subuh tararunduh, salat lohor masih di kantor, salat asar kala di pasar, salat maghrib nonton Persib. Aya di dia bobotoh aya. Salat maghrib nonton jam 4 tos di lapang. Maghrib isya teh atuh kalangkung. Boleh mendukung Persib, boleh mendoakan Persib, tapi salat tidak boleh terting. Setuju ibu, setuju? Bapak setuju? Menang di dunia, di akhirat miskin. Waduh, saur Rasul aya nu bangkrut. Nah anu bangkrut nalika ka akhirat menghadap Allah sapertos nyandak karung anu bolong. Kamana amalan? Heukarkeun di duniana tidak menjaga salat, tidak menjaga lidah, ngacaci maki orang lain. Sedekah mah sedekah, tapi entos sedekah ieu mulut tidak dijaga. Tuh Masya Allah, kosong karung bolong. Salat maghrib malah nonton salat isya nakasur busa, tahajud diselimut, salat duha kalah balanja, kumaha rek asup surga. Hayu mengaji lain kalah ngopi, hayu sarolat kade ulah maksiat. Mangga hayu ngaraji lain kalah ngopi, hayu sarolat awas bujur busiat. Astagfirullah. Daya sangkut pautna ibu. Terus tuh bapak bu pas adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saur ibu teh, Pak adan, urang ge nyaho lain komat. Lain kitu Pak ka masjid. Bapak teh alim cengkat. Berarti tandana naon? Lemah iman, bapak bujur busiat deh. Astagfirullahaladzim. Aduh, imah, kieunya, ka itu di desa naon itu Pak? Sekarang bujur busiat deh, iya kan? Masya Allah, lemah iman itu teh, lemah iman. Handai, Bu, harta menjamin hidup bahagia. Ibu gaduh HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda Yamaha, mobilna Avanza, kerudung Zoya Elzata. Denai Zoya Elzata, mukenana gelombang cinta, tuang di Ampera, gelasna Vicenza China Aqua, taneuhna loba, duitna loba, taneuhna lega, tapi anger hate mah teu geunah rasa, nguping beja, suami bogoh deui ka janda. Saha nu kitu? Aya di dieu aya. Jadi itu mah mawar naon? Jadi mah mawar berduri di dia mah. Ngaos Quran kahartos henteu. Aduh. Bari kerung Bu ngaos Quran teh kitu. Kan Al-Qur'an mah hebat bahasa Arabnya. Maka nami putra oge kedah ti nu Al-Qur'an. Kado putra 5 pasihan namina tina Al-Fatihah. Anak Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak pertama amin. Ar-Rahmanir Rahim.
kedua ketiga Rahman Rahim. Maliki yaumiddin. Keempat kelima Malik Udin. Si Malik sareng Udin. Pami Ramadan pada buka puasa teu acan araya Panggil karena speaker. Al-Fatihah. Ngabring eta sok nu lima-lima. Ustaz cenah abi ge tina Al-Qur'an naon syaitonir rajim. Syaitonir rajim na ibu. Ibu kenal Ariel, Ibu? Kenal Ariel, Ibu? Hah? Ariel. Penyanyi Ariel. Kenal? Naon cik hartosna Ariel? Rola yarilu hartosna teh acai. Jadi pami ibu ayeuna ningali TV, Ariel, Abdi ngacai. Makana kedah tiasa bahasa